pengedar narkotika jenis sabu digerebek Satuan Reserse Narkoba atau Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir atau Inhilir Riau. Dalam penangkapan tersebut, pelaku sempat terlibat duel dengan pihak kepolisian. Satu pelaku pengedar narkoba tewas dalam duel tersebut. Masuk sabu ke wilayah Palembang. Tim gabungan Polda Jakarta bersama Badan Narkotika Nasional berhasil meringkus. Berawal dari informasi warga yang resah terhadap peredaran narkoba Jalan Palembang, personel Satuan Sabara Polrestabes Medan bersiap melakukan penggerbekan. Penyalahgunaan narkoba terus dilakukan jajaran Sat Narkoba Polres. Di tengah pandemi corona, kejahatan penyebaran narkoba masih terus berlangsung. Agen penjualan jagung yang digunakan sebagai lokasi penyimpanan dengan narkoba temuan Kota narkoba jenis Tangerang, sabu Banten. seberat 402 kg. Sampurasun barudak. Yo, urang cerita tentang persahabatan si Narko jeung si Boy. Manena babaturan geus lila. Tapi manena teu apal naon anu digawekeun masing-masingna. Loba nana-nananya. Sok lalajonan we ya. Kitu ya, lalajonan we ya. Si Narko jeung si Boy. Kenapa tuh nyari teh? Wajar. Alhamdulillah sehat terus. Kapan apa ya? Aya we di imah. Bisnis susah non bae na yeuh keur lain peluang bisnis sajang kerja sama. Bisnis kecilan we. Lumayan manggil teh urang mah. Ya, freelance cenah waduh gitu. Freelance ajakan tuh urang. Oh, bae urangnya kakapeungan kalau teh heuh. Soalnya sarua kos panggilan mek itu separa rubuh jadwalna jam kerjana teu kudu nanti geus salah ledar makana coba neangan barang hese urang beureu bisi teh aya wae tuh siap. Halo. Ayah. Oh, siap. Oh, yuk. Wah, orang kadiranya. Kemana ya? Oh, disamper gitu. Bisa, bro. Siap tuh. Kes bela, yuk. Aing kumaha ieu, aduh. Jabat barang sakit deui. Aduh, duit teh gablek, kudu mali deui. Kumaha ieu aing teh? Di kebon, ke rumah apa ya? Tuang nyamper ka imah. Aing butuh barang ayeuna. Oh, siap. Kayak nyamper. Oke. Sama di arorek bae. Kuaing bejakeun nya nek ka jamana sia. Bejakeun lah. Cara tujuh sepeda aing nih. Udah orek. Untung be banyak hongan. Aduh kayak teh. Gila. Lila, udah.
teh gerak ka aing teh kita mau barang. Ini segambar ya. Ang? Ayo. Agak kuat bang mulaikan barang. Ayo kuat ya. Nanti bang. Ini ya alhamdulillah ya. Nah, betul lah. Alhamdulillah ya. Ya. Ini sebeli. Terus 2 bae lah. Dagon. Isi narko liatin, nungguan tadi saja mah ayah ya udah. Waduh. Ya bening sih aing barang teh sen yang anak. Aing tahu wae dipakai. Oh, kumaha tuh? Awas ya mun sisukan teu bayar aing soalnya ieu barangnya sen yang anak ya. Geus gampang geus bener. Awas ya. Awas ya. Ya. Tapi halus banget. Halus eta mah dijamin mah. Produk unggul. Bos nun ya, Bos. Awas ya nya teu bayar Oh, paling suka. acak sih ya. Bayana bosnya. Barangna cuman kerese yeuh hargana rada naik. Heuh. Oke, duitna transferkeun bae kana rekening urang. Heuh. Siap. Geus kitu buat ngai jam aman teh. Ini berarti. Hai, barangna. Kabeh ka yang kuat keneo. Oh siap. Aing ngolila. Hari lila teuing geuning lur. Pas malam apa? Marah ayam sagala anu sih butuh barang teu. Gitu, halus tuh eta. Halus bodas pokona mah mengkilap we jiga berlian sia teh. Aing nyangan barangna hese yeuh nyangan barang kieu teh. Mana cing gila? Ieu gerak kontrol heula. Tah. Awas we anu nempel. Sana. Harusnya. Duitna. Anjing goblok sanya itu si Nana anjing ka aing mah ya anjing ka batu mah kontan goblok ku aing sangsara woi ya buka itu mah
aing ge. Yang senyawa ieu apal banget lah. Wah, itu betul zaman itu tuh. Wah, dan jalan kumaya aing. Merugi jalan makin lawan geus ban. Wah, lawan. Oh, seekan di jalan kandi sia. Buntu nyane nu ngaruksak langganan aing teh. Hah? Naon maksudna lawan heula ya teh tong kemain ngaruksak langganan-langganan bae. Emang naon masalahna? Nyane nu kaut langganan aing. Langganan apa isi itu mah, langganan aing baheula. Yo, si teh yang mah nganjuk ka aing teh. Tak aing mah kes. Sok salahna di aing. Ayeuna mah kagok berontok ka pelang-pelang, ayeuna mah ributkeun bae masing baturan ge lah. Siap aing mah teh sok siap kumaha lah anjing teh. Aing. Oke. Barulah sia, buka baju sia. Kudu buka baju. Buka baju, aing lagi cekik gitu, bukan naon sih teh nyawa aing jaga. Buka baju aing. Iya tuh. Ampun. Kamu beng lawan aing, ha? Kumaha? Mampun itu. Awas kan. Karena patah-patah urang mending aja di wae anjing. Awas ya. Ini ulah naon lawan aing mah. Sana kan diganti-ganti, ampun. Ini barangnya. Alhamdulillah, udah tunggu-tunggu tadi datang jongkok. Iya, barangnya cing. Halus nih mah cek mana guys, cenah. Terhalus barangnya. Oh, nyanya, tenonnya. Oh, main ayo, ya tenonnya. Ayam tadi parang. Akhirnya jadi ya, pada hasil rangka, tadi kurang asin pisan ya. Betul geus lapar, tak kuat, ayeuna teh. Tipra kejadian ieu, si Narko jeung si Boy bapisah. Peda gara-gara uyah. Lah, geus kitu bae lah nya. Omat ka barudak ayeuna, jauhi narkoba, hindari narkoba. Pokona uyah, yes, uyah. Sakit wae video ti urang ayeuna. Nunggu episode, nunggu cerita-cerita salajengna lah, tong poho. Like, subscribe, jeung komen. Ada dibagikeun ku marane. Aisyah teh sareng bagikeun ro. Yo, ulah po channel non Rigra eta. Channel. Ulah ponya. Sip, subscribe pokona mah. Awas sampai subscribe. Oke, siap. Balik lah. Anak-anak kumaha anak?